mudah-mudahan anu salam simkuring insyaallah cing bahagia. Amin. Hayang bahagia. Hayang lebet ka surga. Hayang maut. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hanan ya Manan ya Dayan ya Sultan ya Dzal Jalali wal Ikram. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabih A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimus zilah aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nasi al-ayat. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika insyaallah minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Sabadana nyanggakeun kahormatan Islam langkung tipayun ulang manjatkeun puja kali puji ka zat ilahana hadarat Allah azza wa jalla anu alhamdulillah ku kersana kudrat sareng iradatna Allah urang Allah. Demi kadang ayeuna masih kene kapercanten yuswa oge ditambi sehat wal afiat. Ieu buktosna Allah masih kene nyaah ka urang sadaya. Oge tilap sholawat sinareng salam mugia salamina ngocor ngagolontor ka nabi anu terpilih ka rasul anu jadi panutup yakni ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalalika kula wargina barat kasadaya sahabatna umumna kasadaya umat. Mudah-mudahan ulang sadayana cing kalebetkeun umat anu insyaallah ingin syafaat di Kangjeng Nabi Muhammad jaga yaumul kiamah. Oke, mudah-mudahan wasilahna ayana ieu haflah majelis taklim urang impak doa bilih aya wargi-wargi urang sadaya, tatanggi urang sadaya, wabil khusus keluarga besar jamaah Masjid Abu Syakur dina ieu saah nuju Tidaramang Dohir Tidaramang Batiniyah. Mudah-mudahan sadaya panyawata cing enggal diangkat ku Allah azza wa jalla. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, mudah-mudahan kuwasilahna ayana ieu haflah pilih di antawisna para uceur anu kagungan hutang pihutang, anu kagungan sambetan, baik sambetan ka kosipa, baik sambetan ka bank emo, baik sambetan ka warung. Mudah-mudahan sadaya hutang pihutangna cing enggal kabalayar. Anu tarik amina berarti gede sorakna insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal. Duduki hormat sesepuh Abdul Syakur pangarsana Kang Haji Rahman kaling ring-ringan. Oge sadaya jamaah para ucap anu insyaallah kalebetkeun istri yang solehah. Sadayana ahli surga. Katinggal ku abdi tina wajahna garilis dan istri upaya pemenggat mat kasep. Mudah-mudahan cing dicatat ku malaikat Allah bahwa
Ujian anu cariti lagi haflah insyaallah jantan istri anu solehah salamina. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan mudah-mudahan ujian kalebetkeun anu senantiasa istiqomah ngariung pulung kembali di tempat majelis taklim. Insyaallah ujian jaminan ti Allah upami urang sadaya selaku umat Kangjeng Rasul istiqomah ngariung mumpulung di tempat majelis taklim, ku Allah bakal dijagi, ku Allah bakal disehatkeun, ku Allah bakal diangkat harkat derajatna upami urang sadaya istiqomah selalu ngariung mumpulung di tempat majelis taklim. Insyaallah amin ya Allah ya Rabbal. Bios tawasul singkat, bios senang tawasul. Alhamdulillah. Mangga urang sami-sami ulah ngaos istighfar, syahadat sinareng sholawat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil. لنظرة النبي المصطفى بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ذنوبنا. سمعنا حضرة ملائكة الرحمن عليهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي Sebaiknya terhati saya Sultan Aulia Syekh Ada Puntur Jalani Al-Baghdadi Qala sallahu syirah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. Fatihah anu kaopat urang khususkeun kang almarhum almarhumah ibunda tercinta, ayah anda tercinta, putra-putri tercinta, wargi-wargi tercinta, sepuh-sepuh tercinta anu parantosan kangge di alam dunia. Mudah-mudahan aranjeunna dipaparingan kanikmatan salami di alam barojah. Hadiyatun ahli kubur khususan almarhum almarhumah sebatkeun naqalhu sewan-sewangan. Wa khususan almarhum pengersa guru kang ngaji amin wa kadhalika khususan almarhum wa Effendi Manujaya wa khususan almarhum Kiai Ubaidillah wa khususan Santani wa khususan sepuh-sepuh
غفر الله ذنوبهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. Fatihah terakhir kami kurang sadaya. Mudah-mudahan abdi ece sadaya wargi-wargi sadaya tatangi cing disehatkeun ku Allah. Nasalukal ijabah bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salawat sifat berjamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Alhamdulillah. Dupi saku sehat. Alhamdulillah. Itu akhir sasihnya. Tapi seberapa aja itu? Itu awal sasih berarti menuju seueur hartos. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Utamina ulama sehat rutinnya. Sehat dohir, sehat batin, ker masalah hartos teman nomor hijinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tos ngaosna kurang judulan. 2 resep kangge ngarai kebahagiaan. Wong surang deui 2 resep kangge ngarai kebahagiaan. Para ibu sadaya hatur punten, anu namina kebahagiaan itu bukan milik orang-orang kaya saja. Nu namina kebahagiaan itu bukan mutlak milik seorang pejabat. Nu namina kebahagiaan itu bukan mutlak milik jalmi-jalmi anu pintar. Tapi yang namanya kebahagiaan, nunamina kebahagiaan itu mutlak milik sakabeh manusia, milik sakabeh jalmi anu hirup di alam dunia, anu ngagaduhan 2 konsep, tur ieu 2 konsep tidak lepas dari aturan Allah, aturan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Abi imut kana bahasa sepuh kieu eceu. Saur emak, saur bapa, ujang anakin kasep, nyai gelis anak emak didoakeun hidup, hirup di alam dunia teh cing bisa ngarai mulus rahayu berkah salamat. Salamat dunia, salamat tah eta. Hoyong eceu. Bujeng-bujeng aja abdi kieu.
kumaha atuh carana sangkan urang hirup di alam dunia teh tiasa ngaraih yang namanya mulus rahayu berkah selamat dunia selamat akhirat. Dua konsep anu kedah urang diamalkan salami urang hirup di alam dunia. Yang pertama adalah cingsai hubungan vertikal sareng Allah Azza wa Jalla, hablu minallah. Konsep pertama itu adalah cingsai hubungan vertikal sareng Allah Azza wa Jalla. Di antawisna urang sadaya istiqomah dina ngalaksanakeun ibadah salat anu sarindan sawengi 17 rakaat. Insyaallah kalayan salatna anu insyaallah dibarengan ku khusyuan sehingga urang sadaya kenging kariduan di Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Salat, tadarus Quran, lajeng saum sunnah, lajeng sapertos urang ngalaksanakeun thalabul ilmi sapertos ieu teh di antawisna ngadegkeun diri ka Allah Azza wa Jalla. Keur ngahubungkeun diri urang sebagai hamba ka Allah Azza wa Jalla. Ngaos Quran masyaallah tabarakallah. Bahkan di zaman ayeuna sangatlah penting urang untuk terus menerus membaca Al-Qur'an. Anu margina vaksin seorang muslim di saat ayeuna itu adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Sebab Quran teh jantan rahmat sadaya pikeun mukminah. Kartos kecil hartos ieu mah hoyong bahagia hirup hoyong mulus rayu berkah selamat dunia selamat akhirat tapi jauh jeung Allah. Rek bahagia kumaha rek mulus rayu berkah selamat kumaha lamun urang sadaya jauh jeung Allah. Justru ketika urang sadaya di saat momentum sapertos kieu deukeut jeung Allah, insyaallah jeung dijagi ku Allah, diselamatkeun ku Allah. Bujang-bujang aja hunkul sadaya keluarga aja, suami aja, anak aja, incu aja dijagi, diselamatkeun ku Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal. Pada subuh maca Qur'an, ba'da zuhur maca Qur'an, ba'da asar maca Qur'an, ba'da maghrib maca Qur'an, ba'da isya maca Qur'an, rek bobo maca Qur'an, uga bobo laras tate kawa ce jantan landong ce Qur'an, jantan sifat rahmat bagi seluruh mukmin mukminat. Luangkeun waktu. Ketika eujeung ngaos paros nemai itu kan, suandeun raoseun aji masyaallah. Ngaos tandana urang keur berhubungan vertikal sareng Allah. Berkahna luar biasa. Bahkan tiasa ngarahi pahala. Subhanallah. Insyaallah tenang. Euceun nuju bingung maca Quran, euceun nuju gelisah maca Quran gitu. Insya beri diamalkeun bade talil Quran. Bahkan mudah-mudahan ujung sadaya jika lebetkeun ahli surga. Upami urang istiqomah ngaos Al-Qur'an biarpun jeung pariposna ba'da subuh 2 ayat, ba'da duhur 2 ayat, gitu kan? Ari niat hoyong ingal khatam, ari ngaji Quran ba'da subuh 2 ayat dan kira khatamul Quran. Gitu. Ya maksimal panginten ba'da subuh 1 ruku, itu kan? Ba'da duhur 1 ain, ba'da asar 1 ain,
ba'da maghrib satu ain, ba'da isya satu ain. Masya Allah. Disarankan pengawas sholawat ke Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam janten seimbang. Sok ena punten jaminan upami suami ujung keur amak-amakan keur nafsu keur geuleuh ka ujung tong dilawan ku nafsu buka Quran surat naon surat Yasin. Moal kesangan moal sabar keur ngaos gur atana ping ngaos salat suami rek nyarikan teh mama ujung ngaos sallallahu ala Muhammad leus tak ada suami moal jadi kudu moal jadi sabab kurang ngaos Quran sareng ngaos shalawat ya Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran adalah vaksin seorang muslim yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal janten obat. Tapi dah abdi sana ustaz punten teu biasa ngaos Quran anu apal naon kulhu bade al-ikhlas mangga bade falak binas mangga sami itu ayat Quran. Bade bobo qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi yang pertama adalah konsep bikin ngarai kebahagiaan dunia dan akhirat, hayung mulus rahayu berkah selamat dunia selamat akhirat, tiada lain adalah cincai hubungan vertikal sareng Allah Azza wa Jalla. Insyaallah amalkeun uji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Satu teraskeun mohon izin bari bios mun daya cai bios sahur. Teraskeun lajeng konsep anu kadua sangga hirup urang di ieu alam dunia mulus rahayu berkah selamat dunia selamat akhirat itu adalah cincai hubungan jeung bapada manusia dalam bahasa Qur'ana hablum minan nas. Cincai sareng dulur, cincai sareng tatanggi, cincai sareng guru, cincai sareng ibu rama. Bakal ngaraos tenang ieu kalbu, bakal ngaraos tentram ieu hade di mana urang sae jeung babada manusia. Saling asa, saling asih, saling asuh. Ningal tatangga teu acan tuang bantos. Ningal tatangga teu damang layan. Punten. Alim Ustaz pasti corona. Itu kan? Terus henteu. Padahal padilahna ketika seorang manusia ngalayat tatangi keur teu damang, maka punten ku malaikat dituturkeun dari keluar bumi sampai uwi ka bumi, malaikat bari ngaos astagfirullahalazim. Layat sieu ieu pentingna ketauhidan di saat ieu. Insyaallah tatangi nuju pirogi bantosan bantos kecil bini aya tatangi teu acan tuang taros mantos tuang teu acan nah 30 beas enggal eueuh uwi ka bumi nyangat beas sakarung mun aya sakarung karung nabi salapane 450.000 itu udah itu zaman ayeuna masyaallah tabarakallah. Tadi mana urang sae hubungan vertikal sareng manusia insyaallah. Hirup urang bakal tiasa ngarai mulus rahayu berkah salamat dunia akhirat.
Sabab non ketika hiji hamba hiji jalma nyaah ka jalma deui dalam arti insyaallah Allah pun bakalnya ieu aya tatangin tetuang aya turun nuju ka kirangan terus cing sae ka wargi, cing sae ka guru, cing sae ka para ajengan, cing sae ka para asatid. Sebab dalam kehidupan ini sakabeh manusia butuh kanunamina seorang guru. Terus butuh kanunamina seorang kiai. Kecil bager teu ka ajengan. Bager teu ka para asatid. Alhamdulillah. Sabab grogi ilmu di kesempatan. Sabab bakal datang dina hiji zaman jalmi-jalmi anu berilmu bakal ngaradak bakhil, bakal ngaradak pedit moal berbagi ilmu. Jadi kedah saya kalau jantan guru para kiai, kepada ajengan, kepada alim ulama, kepada asatid, insyaallah berkah. Ajeng cing saya kalau jantan ibu ramah. Ojo cing saya kalau jantan seorang suami pun sami cing saya kalau jantan seorang dalam arti istri yang soleha, suami yang soleh. Contoh istri anu solehah mah moal kersa ngantungkeun salaki keur geuring bari salaki teu boga duit. Terus seseueura di zaman ayeuna ketika seorang suami geuring 3 tahun panyakitna teu kira stroke duit teu boga ditinggalkeun ku jadi pamajikanana. Eta can kalebetkeun istri anu solehah. Terus istri anu solehah mah masyaallah tabarakallah. Suami rek gaduh artos tetap taat. Rek gaduh artos tetap taat. Sabangsuna seorang suami anu soleh tidak akan membiarkan anak jeung pamajikan anak kalaparan. Suami anu soleh tidak akan membiarkan keluarganya kelaparan. Di mana rumah tani tosai saling pengertian, maka insya Allah jeung dulur jeung tatangga bakal sae. Seorang istri ece nyarios kanu janten suami ada lemah lembut, masya Allah tabarakallah. Akan badai tuan sareng naon dinten ieu tuh. Saur suami teh geus bawa mah tara olo-olo nyumberin teh ayam geprek we bungkus mah. Itu kan? Beliau cekap we bapak batuan teh naon sareng goreng anak hiu gitu kan? Sambal nu medok dijual ku kancing lepis belowok seempat piring subhanallah sareng jenggi gitunya itu senang jenggi abdi bisa senang jenggi masya Allah. So lamun saya dalam rumah tangga suami soleh istri pun soleha insya Allah keluar di bumi bakal saya sareng kepada janji. Kenapa? Sebab terbiasa ece upami nyarios sareng suami lemah lembut. Sareng suami teh mama punten bapak lebat angin pangerokeun murun mana bapak kerong. Dan ieu mah mama punten bapak pangerokeun tur nikah ka budak sia. Wah. Bahaya. Itulah upami hoyong tiasa ngarai kebahagiaan mulus rahayu berkah ari mulus teh alus teh rahayu teh naon rahayu teh
jaya keras, bahagia. Subhanallah. Lahir sehat, batin sehat, rumah tangga berkah, artos seger, wah, bukan beas loba, budak loba, alhamdulillah. Itu umur sebat dua konsep ieu we. Upami tiasa diamalkan selama urang hirup di alam dunia, baik hubungan vertikal dengan Allah, baik hubungan sinaran kepada manusia, insya Allah kecil. Yang namanya mulus rahayu berkah selamat dunia selamat akhirat kurang biasa karayu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cekap teraskeun mohon izin hayang baeut heula.